al-ujbu al-ghibah ar-riya az-zulmu al-kidbu al-ghaflah piceran takusnya eta heula pagawean teh sok piceun dicenah terus zikir terus tafakur naiklah ke muraqabah teh urusan eta teng makomna makom ieu kuari urang geus datang ka makom encan nyaritakeun khusus salat encan teu kudu caritakeun bagus ieu mah panjang dongengna ieu mah singkatna bae datanglah urang ka makom ieu tah kudrat ieu makom teh makom hikmah geus ninggalkeun hikmah kuari ka kudrat ari sia nang saha nyeun nang Allah pagawean sia nang Allah eta teh kunaon ku kudrat Allah nya ari sia eta salat nang saha nang Allah sia dibere bisa salat ku saha ku Allah salat sia berarti nang sia apale nang Allah kunaon eta ku kudrat Allah ku taufik Allah ku auni Allah ku kuat Allah ari sia eta henteu maksiat teu nyeklan teu nongton orkes kunaon ku pitulung Allah ku pangrasa Allah lain nang sia lain ai siana ka mana eueuh nu aya Allah balikan deui asa puyeng atuh emang siapa pagawean puyeng bae ieu ira teu puyeng aja pontokan sia mah puyeng bae dibere nu babari puyeng kumaha nu hese sia mah nu punungeuneun mah jeung ridit nikmat kana hate tiis di dunia tiis di akhirat sia panas ya balikan deui sok ari sia nangieun saha nangieun Allah pagawean sia leumpang diuk ngomong binta ngedenge nang Allah siana eueuh nu Allah kabeh geus teu make hikmah tah ari sia ieu ku ari daek salat nang saha nang Allah ketika sia salat eta salat nang saha nang Allah lain nang sia lain apaan sia isku kekuatan Allah da abdi man la haula wala quwata illa billah ku taufik Allah bitaufikillah wa quwatillah wa haulillah wa aunillah nang Allah kabeh Aisyah eta teu maksiat menang saha menang pangrasa Allah bi isbatillah wa hifzihi gas atuh sia geus nyaho atuh ai kitu mah Aisyah mana eueuh ja abdi nangieun Allah nu Allah pagawean abdi na ge nu Allah nang Allah kuari salat abdi na ge lain nang abdi janang kekuatan Allah pitulung Allah henteu maksiatna jadi raksa ku Allah dijagaan ku Allah ja abdi mah teu aya nu aya Allah sok gara salat khusus datang sorangan